Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang pangresep. Bagaimana kabarnya dan Teteh? Semoga baik-baik saja ya. Ayeuna cobi buka ku hidup halaman 15 di buku bahasa Sunda. Pangresep artinya hobi. Ayeuna orang bade maca carita anu aya di halaman 15. Engkus main bal. Engkus main bola. Main bal di buruan. Main bola di lapangan. Engkus resep main bal. Engkus suka main bola. Nina resep maca buku. Nina suka baca buku. Maca buku di perpustakaan. Baca buku di perpustakaan. Maca buku mata pinter. Baca buku supaya pintar. Asep resep nembang. Asep suka nyanyi. Asep latihan nembang. Asep latihan nyanyi. Dilatihna ku burina. Dilatihnya sama burina. Siti latihan jaipongan. Siti latihan jaipong. Bu Ati ngajar jaipongan. Bu Ati mengajar jaipong. Latihanana di buruan. Latihannya di lapangan. Riki resep pencak. Riki suka silat. Riki kerlatihan pencak. Riki lagi latihan silat. Latihanana jeung Yudi. Latihannya sama Yudi. Halaman 16. Nyarita gambar. Anu kahiji, Yuyus diajar angklung. Padeni guru kasenian. Ditulisna Yuyus resep angklung. Yuyus Yuyus. Resep resep. Angklung angklung. Angga lalajo wayang. Lalajona jeung Mimi. Ditulisna Angga resep wayang. Angga Angga. Resep resep. Wayang wayang. Jadi juara dari kelas 1. Dari kelas 1. Sakolana di SD Sukajadi. Sekolahnya di SD Sukajadi. Karesepna naik sepeda. Hobinya naik sepeda. Cita-citana jadi atlet sepeda. Cita-citanya jadi atlet sepeda. Unggal dinten deri latihan. Setiap hari deri latihan. Dilatihna ku bapana. Dilatihnya sama bapanya. Deri ngiring lomba. Deri ikut lomba. Lomba balap sepeda. Lomba balap sepeda. Dinten Minggu di desa. Hari Minggu di desa. Lomba bade dikawitan. Lomba bade dimulai. Deri tos siap. Deri sudah siap. Sepeda maju gancang. Sepeda maju dengan cepat.
Barudak paheula-heula. Anak-anak berlomba-lomba. Deket ka garis akhir. Dekat ke garis akhir. Deri jadi juara. Ibu Ramana bingaheun. Ibu ayahnya merasa senang. Halaman 18, peku hidup isian anu ngajawab pananya. Teras di handapna aya ngalengkapan kalimah. Peku hidup salin kata terus tuliskeun di handapna. Halaman 18 ngawonohkeun diri. Memperkenalkan diri. Wasta Abi Jajang, nami Abi Jajang. Umur 7 tahun, karesep main bal. Hobi main bola. Cita-cita janten polisi. Cita-cita jadi polisi. Halaman 20 aya di pangjabar basa hidep ngawanohkeun diri hidep. Ditulisnya sakituna tiasa dipihatur ku ustadzah. Hapunten pami aya kesalahan. Hatur nuhun anantos marhatoskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.